Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tim Tatar Pasundan berada di Desa Majasuka, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka. Saya sekarang di sini tidak sendirian, ditemani dengan Kang Ciwong. Saya akan wabarakatuh. Kali ini tim Tatar Pasundan berada di Desa Majasuka, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka. Saya sekarang di sini tidak sendirian, ditemani dengan Kang Ciwong dan Kang Farhan ya. Saya akan bertanya kepada salah satu warga di sini sebagai narasumber. Bah, Albert, betul. Ciwong badai narus, enggak Kang. Abah, punten ya. Tim Tatar Pasundan teh badai menguak sejarah di tempat ieu kapungkurna teh. Kumaha sejarahna teh di tempat ieu teh? Punten. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ieu teh di sejarah kapungkur disebatkeun tetelar pasantren. Oh, kapungkur itu pesantren teh. Tetelar pasantren sameme leuweung. Ya, terus leuweung teh nya. Ayeuna teh dijadikeun tanah gege. Tanah gege. Direkes ku urang kajen gitu. Nah, direkes ku urang kajen aya 10 hektar tanah gege teh hayang hak milik cek urang kajen. Ayeuna ti kabupaten tunggu 5 tahun lamun aya buktina bisa jadi hak milik. Nuhun. Ya, hak milik eta ayeuna tos janten hak milik ku urang kajen naroskeun bab kanggo memelak nyaeta sawah. Teu aya kanggo sawah mah kitu. Ayeuna upamana hayong sawah mah nya kudu nuhunkeun ka Bapak Kolot. Di Bapak Kolot teh nya teh gaduh kitu. Ayeuna teh nya ari teu aya sawahna mah kumaha kanggo biayana urang hirup daharna. Nya luwih deui. Luwih deui. Geus kitu. Pesantrenan dia teh masih jalan, Pak. Ya, pesantren Pak dia. Ieu teh kapungkur nama tetelar pasantren. Nya aya kiaina ti dieu duka ieu teh saha-sahana mah terangnya. Nah di dieu teh aya perjuangan
Kapungkur. kapungkurna teh nyaeta leuwih Bugis didinya aran Bugis teh tentara Bugis. Tentara Bugis. Tentara Bugis udag slup hilang tanpa kerana ayeuna anu kanggo jembatan ieu teh leuwih eta teh kapungkurna teh jadi nalah sampai ayeuna teh nya leuwih Bugis Oh berarti itu nya. nya Jadi sebat leuwih Bugis teh didinya. didinya itu sejarah teh. Terus nyondong pasantren teh aya urang kali nyaeta cenah nempoh eta wayang ti palih kulon teh Cikeruh naon. nya. Terus kitu ayeuna wawartos ka kiaina kiai cenah hoyong nonton wayang di mana kuloneun kali Cikeruh. Terus kitu eta teh nya hayu nya opatan mah meureun ka dari Santri teh. dari itu Kabelah kulon. kebelah kulon Nah, ningali wayang. wayang. Terus Ari nu seneng teh hoyong uwih nyang tos wengi lah uwih lah gitu. Ayeuna mah nu seneng nu duaana mah seneng jadi henteu uwih. Uwih teu balik deui gitu. Jadi anu cenah nurut ka kiai mah nya uwih deui. Tidinya henteu henteu lami ka dieu. Terus kitu anu duaan mah sampai saminggu teu dongkap lantaran sebut etah ge di Banten nyasap uih nage saminggu anu henteu sareng kiai mah da teu pirateuk ke dirinya ka dieu nya dongkap deui kitu nya laras upamana nurut ka aturan guru namanya pasti nya salametnya. teu nyasap Pasti mau nyasap salamet gitu ya. anu teu nurut mah ngan seneng anjeunana bae nya nyasap kitu. Nyai teh hiji serabatkeun tetelar pasantren terus dianggo leuweung. Aya abdi mah ayeuna ka dieu teh obrolan eta sejarahna teh kitu tetelar pasantren jadi dieu teh kitu nya kitu. Atas cekap lah. Nyantos kitu. Atur nuhun kayaknya. Terus bujeng ka dieu gitu nya. Terus dongkap gitu ke acara Tatar Pasundan. Gitu. Ya mugi-mugi bae. Urang hirup nurut aturan pasti salametnya. Nya hirup sampai mau. Nya ayeuna mah da puguh ieu teh. Henteu terang mun bade tatarosan ki. Nya atur nuhun ki cekap atur nuhun pisannya. Nah, teman-teman kita penasaran ya, mari kita akan melakukan proses mediumisasi. Terima kasih. Kita akan melakukan penarikan melalui versi gaib ya. Kang Yudi sudah siap di sini oleh Kang Alit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang saya di mana? Punten yang abis sareng dengan bade tataros gitu ki. Yos. Mangga. Intina mah silaturahmi lah ya. Kapungkurna ieu teh, tempat ieu teh kumaha sejarahna ki. Hoyong terang gitu. Tempat ieu teh naon kapungkurna teh? Kapungkur teh nyaeta ieu pondok. Pondok. Aya pondok gitu. Sabab akimahnya anyar-anyar kene. Nganu dibaca ku aki. Ieu teh di dieu aya pondok. Terus eta cenah saur warga aya peperangan kapungkur teh.
aya Iya, leuwih bugisnya tempat. aya Pilih aya warga nu bade nyarios mangga. Enggak, pilih aya warga nu bade tataros, boleh masuk. Iya, ki abdi bade. Iya warga hoyong tataros cenah. enggak mangga unek-unek di bapak Tapi anu penasaran naon ieu. Janggal. Can kaungkap. Enggak, bikin penasaran warga yang terang jadi itu katelarna teh kapungkur teh tempat teh kayak masalah tanah tuh. Yang diambil ku sawah. Sawah teh nu tadi. Sawah. Warga dia tamalahan nahan. Pak mangga. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Punten li abdi ngaganggu nya. Bade naros kumaha sejarahna ieu pasantren di dieu? Kan sareosna cenah di dieu teh kapungkurna aya pasantren. Tah Mohon, jadi mohon, hoyong aya. terang kumaha sejarahna pasantren di dieu jadi anu sanyaho abdi mah nya nya di dieu teh nyaeta pondok nya leleutikan mohon nyaeta aya 7 santri mohon gitu 3 istri mohon anu ditempuh ku sim abdi mah mohon. gitu Tapi eta Hiji nami kiai. pondokna naon? Aya namian teu pondok eta? eta Mohon. abi kirang terang gitu Aya nami kiai? Kiai nu di ngawuruk di dieu. kirang terang abi mah gitu Tapi leres eta tos kapungkurna ieu pondok. leres aya abi mah saukur ngilu saukur ngintip bae gitu Berarti sanes santrina. sanes gitu Eta na Tapi ieu eta ku bisa ngahilangna pondok kumaha terang teu. geus kuduna Ya bisik aya faktor naon teh. pan dijajah Eta bahasa penjajahan eta santrina kamarana. oh saking kutekunna Yang ketekuna terus Tah eta anu masalah santri nate anu tadi ningali wayang terus ngahilang eta ke mana sebenarnya? eta mah sebenarnya mah diculik Oh diculik. Ku bangsa naon? bangsa naon diculik. Culik. eta tentara nu karar itu tak apal bangsa naon nama Nya. gitu da keur usum ieu ngan mata ngajajah ka dieu teh ulah aya nu kitu tah ulah aya santri Nya. ulah aya pondok Nya. gitu Pesan aki ke warga dia kumaha? Bilih aya pesan gitu ke warga dia. pesan-pesana Mohon. entong jadi pikiran entong jadi naon-naon da ayeuna mah harirup teh geus jadi ngeunah gitu sing ingat ka Gusti Allah gitu kanu maha kawasa da ayeuna mah geus ngareunah teu kawas baheula mah paribut tayang naon-naon teh gitu umat sing ingat anu maha sang pencipta Nunggu di dia seueuran. Seueuran tuh seueur di dia teh. seueur sanes abi bae Ai eta makam nu paling dinya Di Pengkar makam. pangkaran makam atanapi makom. makam Langsung dikubur di dinya. Oh, kana makom mah. saurna eta makam Ki Bungkus cenah. Saurna teh. sanwaso Tah
eta kumaha disebat gitu. Orang mal bisa nyarita eta Kengingan wewonang nya. beda wilayah orang kedahna izin ka ditu Nya. Saurna cenah di aya maung ki. Laras henteu. laras eta Serius menondong bajag Nya terus nyelampeun. anu mapai wates Iya lembur ieu teh ki. Lembur ieu teh tiba heulana entos dibentuk ieu nah si Bugis. Leuwih Bugis. Leuwih Bugis atanapi anyar-anyar. nya pan eta sejarahna tadi sejarah yang ngajajah ke dia. aya ngajajah ka dieu ke pondok musuh ngarebut lahan anu di dieu anu di pondok gitu karunya anu belum 7 baik santri tadinya teu aya deui gitu leungit diculik Sekian lobana di dieu penghuni sok aya nu jail teh ki. Kan Jahil sih. kumaha ieu na beda-beda Kumaha siamina gitu. Iman dan takwa kuat moal mah di sarean ya. malana aya naon da Aya nu bertaros. Wah, nanya bisik wa mal loba nyaho. Nu kepo macam. Loba nyaho. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Nah, sahabat kenapa ya mediator ini ada yang masuk tapi nolak. Kenapa itu ya, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Yang di sini nih. Ada yang di mau makam masuk ini gitu? ya, yang mau masuk. Hmm. Mungkin yang lain ada lagi mediator yang lain. Boleh. Mari kita lakukan mediumisasi yang kedua ya. Ya, Pak. Nah, mungkin lebih jelasnya mari kita akan melakukan mediumisasi yang kedua ya. Tinggi dia. Katanya kurang agak dia ya kurang masukkan itu pun ya sesepuh pentennya agak rela dia nampak ya. Nah, ini sosoknya ular. Sosok apa itu Kang Yudi bisa dijelaskan? Kok bisa? yang masuk itu nerobos ya gitu Robos yang klip ya. lain masuk Harusnya tadi yang dimasukin di mana? Sesepuhnya. masuk yang lainnya mau
Gitu. Ben. Belum di benteng mungkin ya, ada di gimana tuh? Ben. Sok. Masuk di. Nah, sahabat ini masuk lagi nih. Kayaknya ini Iya ya. Punten ya. Apa sejarah ini dia? Hah? Apa? Sok, mangga Pak. Iya kan, Cep. Sampurasun. Ampres. Pada tetaron. Anak pesantren. Kepala pondok. Lo bajal masak di dia mah. nya sok kumaha sejarahna sok hoyong terang sejarahna Nyaho mah pamimpin heula. nya sok saha pamimpin Hasan Basri eta pamimpin di dia. eta sakeluarga teh sanes Ya usil-usil keluarga. cenah aya tujuan di dia teh di pondok teh laras teh aya tujuan Heeh. awewe tilu lalaki opat Eta nu bisa ngayang mana eta. hmm. Anu nurut manu eta. Menurutnya kemana? diculik Jang naon anu teu nurut. apa gunana nya Cicing tenang. Tenang. cicing mama nanaon da cicing Ya di dia mah ungkur hayang apa sejarah teh. hayang apal unggul sejarah di dia kumaha gitu mal ngaganggu mal naon di dia mah hayang sejarah apa sejarah wungkul gitu. Henteu nu ngiluna teu warawuh. Nu ngilu maraneh teh teu warawuh. Tuh wow. mangga sok. Anu terang lagi. Anu terang sejarah Sejarah dia ieu. teh kumaha teh. Sim kuring bae naras kana janten aki. Di dia aya nu mangrupikeun maung. Sareng aya nu mangrupikeun kuda. Saha eta teh ki? Batur urang. Batur aki. Tapi sok ngaganggu tara. Geus Oh sok. Padahal ngaganggu. ya kayang dewekan eta mah. Tiasa diwartos ke sini ulah ngaganggu. Eleh aing mah kuna eta mah. Eleh. Ayeuna dipanggil bisa. Bisa. Sok ayeuna akina keluar heula. Panggil onde. Anu kuda. Oh. Sampurasun. Rasul. Sampurasun. Rasul. Anjir pernah ganggu di dia. Padahal anjir ganggu. Aing teh nu bogana teh panglima. Panglima saha? Anu ngababa di daerah. Apa di daerah sana sangarana panglimana? Sangada panglima anjeun. Jaga raksa. Nah, panglima anjeun. Jaga raksa hadir. Jaga raksa hadir. Nyun. Sok, iya panglima anjeun ini dia. Iya panglima anjeun. Nah, sok, panglima anjeun. Sok. Kita masih belum kurang puas ya mengenai sejarah tempat ini, jadi kita akan terus melakukan mediumisasi yang ketiga. Mari kita saksikan. Ngambil senten di dia, ngagalus di dia. Oh, dia harus
babungkus. Assalamualaikum. Sarang apa? Sampurasun. Ku si Abah. Bah, punten ya, ganggu sakedap. Ieu warga hoyong naros tentang sejarah tempat ieu. Bah, mangga bah. Bade naros. Mbah bungkus lah. Ieu sareng Mbah Bungkus. Ya, Bah. Bade naros kumaha tentang ieu sejarah. Bungkus Mohon iya. dari pabungkus teh asalna teh di mana? Asa simkuring. Asa simkuring. Tidak sabari. Bisa dongkap ka dieu teh kumaha di mana asalna? Bisa na datang simkuring. Kadieu. Niat simkuring kadieu. Menang utus. Di bapak. Di tita. Harapan. Gaduhan hak milik di dieu teh sampai maot teh kumaha sejarahna Bapak Bungkus? Secara simkuring di dia. Anjeun apa? Murid luka dua. Murid nu kadua cenah Bah, terang teu. Murid nu kadua nu pesantren. Murid nu kadua. Mun saurna kitu. Keterangan Bah. muridna mah teterangan sebatan wungkul santrina 2 katilu gitu. Eta teh salah sahijina pernah dongkap jeung urang. Terus urang ka dieu menang amanat. Kita ngajaga tempat ieu nepikeun ka akhir zaman. Ka hartos. Bah, ieu teh kenging amanat ngajagi tempat ieu sampai kiamat. Saurnya lurus Bah. Lares. Kumatakan simkuring maot di dieu mertahankeun tanah ieu. Simkuring bela-belaan nepikeun kapai mertahankeun tanah ieu anu baheula di tempatan ku mama kiai. Aya naon deui naik dicaritakeun ku simkuring. Ayo balik terus warga pilih. Enggak. Ya anu neraskeun nama ieu teh Bapak Kusen nyamantuna anu rekes ka tanah GG nya urang kajen. Eta mah teu kedah diperjelas deui. Tos cukup eta mah. Aya naon deui sok. Bah naon deui?
Naon deui bade naros naon deui. Sim kuring mah teu kuat terawak. Nah, sahabat, ada media Kang Alip. Oh, tapi Naon deui bah bade naros. Naon deui. Ya punten ieu teh anu nareskeun teh di dieu janten sesepuhna teh nyamantuna bapak nyata Bapak Kusen. Anu ngadama di dieu di dieu Kusen. Bisa aya nu lebat perang tuh. Assalamualaikum. Gimana? Sekitar akhirnya. Apaan tadi kan dia? Tadi. Terus lah ngomongnya informasinya dari keluar negeri tak? Kan Kang. Terus keluar ki. Sedikit penjelasan Kang. Jadi itu teh sosok pengganggu gitu kan. Oh itu jadi sosok pengganggu yang Iya. tiba-tiba masuk ke tubuh Kang Alif lalu Nah, lalu dilawan sama yang punya Kang Yudi gitu. Sebab terpancing gitulah, kalau terpancing mah iya ya. bisa seperti itu kenapa ya? Ya karena ya pertengkaran nggak tahu siapa yang mulai gitu. Udah cukup lah informasi kali ini. Nanti kita akan berbincang lagi ya dengan Kang siapa? Ya, Kang Bapak. Ya, dilanjut lagi ya nanti. Nah, Pak, jadi kesimpulan dari isi mediumisasi tadi gimana sebenarnya? Ya, kesimpulannya berarti dari sebelum ini kan ada pondok yang diisi 7 santri ya. Terus yang tadi yang masuk tadi itu yang namanya dibungkus, dia adalah penunggu di sini yang mempertahankan tanah ini jangan sampai direbut oleh penjajah gitu kesimpulannya. Ya semuanya udah jelas dari medium 1 sampai 2 3 udah dijelaskan. Ya gitu aja dari kesimpulan yang tadi diceritakan sejarah di sini. Udah. Mohon dukungannya ya untuk tim kita Tatar Pasundan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.